Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana kapendak deui sareng Bu Eli dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang bakal diajar deui ngeunaan bahasa Sunda. Satos minggon kamari urang tiasa tatap muka di sakola mah belajarna di sakola, nanging anu di bumi mah belajarna di buminya kamari atos diajar ku Paridwan atanapi ku Bu Windy atanapi ku Bu Ria ngeunaan bahasa Sundana. Dinten ieu sareng Bu Eli belajar deui bahasa Sundana nyaeta naruskeun pangajaran dinten kamari. Nah, satu acana di kawitan mangga urang ngadoa heula mugia pembelajaran dinten ayeuna aya dina kalancaran sadayana. Dinten ieu hayu urang ngawitan di ajana. Dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan maca sareng ngalengkepan kalimah. Oke, ku Bu Eli bacaanna dibacakeun nya. Ayeuna buka heula buku halaman 68. Tinggal heula bacaanna ngeunaan miara kasehatan. Ke ku Bu Eli dibacakeun. Cobi tinggal buku halaman 68. Didinya aya buku nu atanapi bacaan nu judulna ngeunaan miara kasehatan. Urang tinggal bacaan dibacakeun nya. Miara kasehatan. Imah Nina pernahna di kompleks Santosa Asih. Harita Adi keur ulin ka imah Nina. Dua nana dariuk di ruang tamu bari arulin balok. Cek Adi, "Nin, ari di dieu micun runtah sok ka mana?" Nina ngajawab, "Kunaon kitu?" Adi ngajawab deui, "Resep di dieu mah tara aya runtah patulayah di sajajalan nu kadiekeun oge sarua raresik." Bararesih. Cek Nina, "Pan runtahna dipikeun kana wadah runtah nu aya di hareup. Unggal imah dibagi wadah runtah hiji ewang." Cek Adi, "Lamun wadahna geus pinuh dikamanakeun runtahna?" Teras Nina ngajawab deui, "Unggal 2 poe sakali aya patugas nu ngangkutan runtah ti imah ti unggal imah. Runtahna geus diwadahan kana kantong runtah." "Oh, pantes atuh di dieu mah tara pernah aya bau runtah ting hiliwir sanajan wadah runtahna aya di hareupeun imah." Nina ngajawab deui, "Saur bapak mah lamun runtah diantep lila bisi loba laleur." Teras Adi ngajawab deui, "Salian ti bau runtah teh bisa jadi bibit penyakit lamun diantep mah. Nya kitu pisan, hayu di sok atuh cobaan goreng sampeuna. Kayak nin ieu leungeun kudu dikumbah heula kotor. Hayu atuh Nina ge sarua. Bahayanya lamun dahar teh saur bu guru ge lamun aya kumanan." Nah di dieu aya paguneman. Tah di dieu urang bakal ningal paguneman ngeunaan Nina sareng Adi. Dina eta teh nyawalakeun atawa menceritakan mengenai tempat sampah. Imah Nina pernah di kompleks Santosa. Pernah teh tempatna di Santosa Asih. Harita waktu itu Adi keur ulin ke imah Nina. Waktu itu Adi lagi main ke rumah Nina. Dua nana dariuk di ruang tamu. Dua-duanya duduk di ruang tamu. Bari alurin balok. Sembari main balok. Nah kata Adi, "Nin ari di dia micen runtah ka mana? Nin kemana kalau di sini buang sampahnya?" Kata Nina, "Kunaon kitu? Kenapa gitu?" Nah, terus Adi nyarios deui, "Meni resep di dieu mah teu aya runtah, meni resep kalau di sini mah enggak ada sampah ya, di sejajalan juga sama bersih gitu."
Teras dina pan runtah dipicen karena wadah runtah nu aya di hareupeun. Kan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Unggal imah di dieu mah wadah runtahna hiji sewang. Jadi tiap rumah di sini mah punya wadah sampah sendiri-sendiri. Terus lamun wadah geus pinuh dikemanakeun? Kalau wadahnya sudah penuh dikemanainin? Nah, terus Nina jawab deui unggal 2 poe sakali aya petugas ngangkutan. Jadi tiap 2 hari sekali ada petugas runtah yang mengangkut runtah sampahnya itu. Runtah geus diwadahan karena kantong runtah. Runtah teh sampah. Sampahnya sudah dimasukin ke dalam plastik. Nah, oh pantes atuh di dieu mah terpernah aya bau ngahiliwir. Oh pantes di sini mah gak pernah ada bau sampah yang bertebaran gitu ya. Terus sahur bapak mah lamun runtah diantep lila bisa lo baler. Kalau kata bapak saya, kalau sampah itu dibiarkan akan banyak lalat. Salian ti bau, selain dari bau, runtah teh bisa jadi penyakit yang bisa sampahnya itu bisa jadi bibit penyakit. Nyakit tuh pisan, hayu di sok cobaan goreng sampeuna. Hayu di kita bagoreng sampe itu singkong ya. Nah, kayak nih leungeunna kudu dikumah heula kotor. Nanti nih saya mau cuci tangan dulu, ini tangannya kotor. Hayu atuh nina ge sarua nya. Bahaya lamun sahur boguru ge lamun aya kumanan bahaya kalau kita makan ada tanpa cuci tangan. Tah, ku Bu Eli atos di bahasa Indonesiakeun. Tugas hidup nyaeta halaman 70. Perak lengkepan kalimah di handap luyu jeung eusi paguneman. Nah, usi pagunemanana ditinggal dina nu tadi maca. Cobi Bu Eli bade ningal urang pasihan contoh ieu nya ngeunaan ngalengkepan kalimah. Imah Nina pernahna di komplek naon? Di komplek titik-titik. Tinggal dina bacaan miara kesehatan. Imah Nina pernahna di komplek naon nya? Nyaeta komplek Santosa Asih. Tinggal dina bacaanana halaman 68. Teras sakumaha warga kompleks salawasna ngajaga. Nah, sakumna warga kompleks salawasna ngajaga naon tah? Ngajaga kabersihan. Nah, terus dicontohan ku Bu Eli 2, nu sanesna mangga ku hidup tiasa diserat. Tugasna dina buku tulis, serat jawabannya hungkul. Kirimkeun ka Bu Eli ngalangkungan WA Bu Eli. Panginten pangajaran dinten ieu mung sakitu Bu Eli ucapkeun mugia hidup salawasna semangat nya. Nah, Bu Eli tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.